Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala umri dunia wadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji sinareng syukur orang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinareng salam muga tercurah limpahkeun ka junjungan orang sadaya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para sahabatna, ka keluargana, jika urang salaku umat sadayana. Satraacana ngaturkeun nuhun ka Bapak Guru anu tos masihan waktos. Tehilap ka rencangan anu peusim abdi di pitanya. Abdi ngadeg di dieu bade ngadugikeun diantara anu ngabantuin jejer fungsi headsink. Headsink nyaeta perangkat penting dina sistem komputer nu fungsina merekkeun perlindungan kana komponen tina panas nu kaleuwihan jeung mastikeun sangkan komputer gawe optimal. Fungsi headsink nyaeta panuker panas pasif anu dihasilkeun tina alat elektronik kana medium fluida sejenis pendingin udara atau cair. Terus dikeluarkan ke tina alat nepi ka alat jadi optimal deui. Kacindekan tina biantara ieu nyaeta fungsi heatsink mah ngajaga suhu komponen komputer agar ame tetap stabil. Sakitu nuka pihatur, mudah-mudahan aya gentos nuka taur, hapuntenna bilih aya kecap nu teu kacatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.